panayaga syuma naudzubillah. Dedeh teuing panayaga marukana panayaga batur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Der penting ieu panayagan jadi anjing. ngomong teh Paingan cek katerangan sungut anjing teh najis. najis bener Disebutna oge najis mugulallah. Najis sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. nya Najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing. Cai naon anu bakal bisa ngumah? Di sini survei membuktikan. Duh, goblok sia. Jadi sanajis-najisna sungut anjing walau najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon si aing? Islam Islam. Bener Islam. benar Islam di image sajadah boga 5 tasbih 3 Tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di masyarakat dipake salat mah karena naon? pake Di jeneregan. Dengekeun lain cek dewek tapi cek katerangan. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. artina Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. sana Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. teu masa leungeun kuring dipake nganjerikeun hate batur Ya sia mah kitu kasalahan batur di Koreaan, kasalahan sorangan disebut-sebut. ada teu masa kuring mah nganyerihatekeun Terus masa batur sia. adat-adatan di kunaon Sia anu kitu mah. akang adat-adatan teu pararuguh atuh Ya, moal aya hasib lamun eueuh seuneu. kunaon Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. kunaon atuh Naon sia? kudu puguh atuh segala rupa Kudu pugu bapak aing datang di kenangan sidawala di kenangan aing keplos-keplos. oh iya Angpa nu bapak pating cuma kating tuh kublos. Aing datang ka dunia terek ngahibur. Era aing. Bakat gue era tempo beungeut aing jadi beureum. tadina Bener-bener teuing sia teh. kabina-bina teuing akang nu kabina-bina teuing Naon? atuh datang jo rengkene kue teu pararuguh hek bereh lah tukang kenang sinden sawer heula moal sabarahaeun meureun Oh, jadi aing teu ngarti. teu ngarti akang Aing kudu nyawer. Saleresna anu teu ngarti mah lain aing. saha Si lain. kedon malikeun Dengekeun ku maneh geuning. naon Ayeuna si lain tukang kenang hayang disawer ku aing pek pikir ku sia. Ari aing duit di mana? coba duit di mana unggal peuting nabeuh nu nyawer loba ieu akang rehare atuh atuh Dengekeun ku sia sanajan nu ngapeuting aing na beuh nu nyawer loba duit malen ku aing. nah kusaha Iya we si Dadan. heeh Denge ku sia Dadan. akang kang Sia mangeunah turun mobil unggah mobil. Sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan ai aing dikencet tina kota. kang Padahal sia teh hirup ngan saukur ngagulak-gilek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku sia. centang akang aduh konyarekan ko nyium Da aing mah hirup lamun udah dalang Dadan leu. Gitu. Paminta lagu saya teh. lagu bapak kang Apa mana? bapak akang Semar. bapak semar Nama ke digugu. kolot teh Saha kolot? bapak kang sepuh teh Kolotok mah dina muning meureun. Sia mah ke digugu. Mun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. coba itu Manusia percobaan. Satria baja hitam. Leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Bandar Nangka. coba itu doraka Eh? doraka kapal Yeah.
Semar duraka kaing. Coba. Lamun Semar yang senang hirupna kumaha dan suku aing deh. Allah. Tulu inum. Dibalik. Sugana PKTBC. Mata aing mah yang buru-buru kiamat alam dunia teh lah. Nah, makanya yang kiamat segala. Yang buru-buru nyaho Semar engkak-engkakan di neraka duraka ti aing. Bujung doraka bapak doraka ti anak kumaha. Mun aya oge anak doraka ti kolot. Heeh, ngan aya kolot duraka ti anak aya. Eueuh. Aya. Anak doraka ti kolot loba eta. Heeh, eta kitu nyalahkeun ngan aya kolot duraka ti anak aya. Eueuh, dieu. Aya. Mun aya sok buktikeun atuh. Tuh kamari di Cikijing. Naon? Aya awewe dibawa ka Kapolsek. Beureun malik emas bener. Lain malik emas. Mijeun orok. Anu kitu lain duraka ti anak. Wayaw. Karasa. Mudah-mudahan teuing sia teh. Dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Madak dipikeun ge anak jadah teh. Mau kejong anak jadah, si teh kamana karep ngomong teh ye dengekeun katerangan. Qulu mauludi yuladu alal fitrah, setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih. Orok mah bersih, budak mah suci, lain anak jadah tapi indung bapana nu haram jadah belum. Aya akang apal teh naon artina anak jadah? Naon? Paingan atuh. Oh, naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan teh anak jadah teh. Asa bener sia. Cek pamajikan. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan, nah awewe reuneuh teh gusaha ge saya kana pager. Ya pasti aya bapana aya indungna ye ai orok mah kumaha indung bapana rek dimajusikeun rek dinasranikeun rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana.